Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanca mitra kaum dangu sadayana, tepang deui sareng singkuring dina pidangan dongeng Sunda nu ngabantun judul Jurig Panganten. Tah kitu nya. Kumaha kaum dangu sadayana, sehat walafiatnya? Didoakeun ku Mang Jejen oge dina enggoning nyaricina sing dilancarkeun. Kanca mitra kaum dangu sadaya, hayu urang sami-sami mika landep mika cinta ngamumule warisan karuhun urang nyaeta seni dongeng Sunda. Saha deui atuh nu ngamumule ari sanes urang mah kitu tah. Kumaha carana? Gampang. Mang Jejen nu ngadongeng atuh kanca mitra nu ngadangukeun, oge di subscribe, oge di share atanapi dibagikeun di grup WA atanapi di Facebook. Tah kitu nya. Dugi kamana kamari teh cenah lalakon Angga dina bagian ke-7, ayeuna urang teraskeun dina bagian ke-8. Sumangga supados teu nyangkolong kana waktos, hayu urang sami-sami dangukeun. Sayogikeun kopina sareng lalawuhna nya. Jurig Panganten bagian ke-8, Sejak Dikawitan. Laju Angga nempo deui kana monitor kamera. Breh deui wae. Ari ditingali dina monitor mah tetep panganten awewe nu aya di toilet. Angga penasaran, tuluy nyamperkeun Junaedi rek ngayakinkeun nempo dina kamera video Junaedi. Kang Jun, cobi ninggal sakedap. Oh, mangga. Angga noong dina monitor kamera bogana Junaedi. Tapi biasa-biasa wae. Tuluy Angga noong deui kana kamerana. Anger keneh nu katingali teh panganten awewe nu di toilet teh. Eta panganten awewe teh neuteup ka Angga. Keur kitu leus we eta panganten awewe teh kapiuhan. Bareng jeung kapiuhanana Neng Risma. Atuh puguh sararea paciweuh. Mireungeuh Neng Risma ujug-ujug ngelepek teu inget di bumi alam. Komar leuwas terus ngaguyah-guyah nu kapiuhan. Risma, calon bojo akang, kunaon yeuh, kunaon. Tapi nu diguyah-guyah teh teu daek hudang. Saeuna mah cana keula ka ruang rias geura. Ceuk Bapa Naib. Komar gancang ngerau awak Neng Risma. Maksudna mah rek dipangku, rek dibawa ka ruang rias. Komar ugil-ugilan. Batan kapangku kalah manehna nu notog rek nindihan awak Risma. Untung we pada ngajewang. Cangkengna karasa kajenghak. Komar ngagorowok tarikna keur nahan kanyeri. Waduh, aduh tobat, ieu cangkeng aya batang, aduh. Nya atos atuh kudu sanes we. Cobi Bapak Komarna pangcalikeun dina kursi. Ceuk Bapa Naib. Komar pada mayang laju didiukeun dina kursi. Tah, cobi ku Angga atuh. Yanti nitah Angga sangkan pangmangkukeun awak Risma nu keur teu sadar. Mangga teh. Temal Angga sanggeus mihapekeun kamera kayono, gancang Angga ngerawu awak Risma. Giwiwing, awak Risma dipangku. Teu karasaeun berat anehna teh. Estu ning siga mangku budak we. Terus eta awak Risma teh dibawa ke ruang rias.
Punten, nu sanes dilaluar heula hawatos ka Risma. Sakabeh nu araya di ruang rias kapaksa kalaluar heula. Angga mawa asup Risma ke ruang rias. Alak ilik neangan tempat nu meurnah jangan golerkeun awak Risma. Tapi eueuh nu meurnah antukna Angga diuk dina bangku nu rada panjang bari nyangkeh awak Risma. Kusiwal Angga ngeluarkeun minyak gosok tuluy diamungkeun ka Risma. Ramo-ramo Risma dipencetan ku Angga. Tekung silila Risma sadar. Nyeh beunta neuteup lalangit tuluy ngareret ka Angga anu keur nyangkeh dirina. Ari Risma jol ngarangkul Angga segruk ceurik bangun nu kanyerian. Angga arempang rempeng teu puguh polah. Edek teu kitu kumaha sabab dirangkul ku hiji wanoja anu anyar panggih. Bari jeung bingung kudu kumaha ngupahanana. Yanti Surti gancang nyokot cai terus ngelepaskeun Risma nu keur ngarangkul Angga. Ris, nenggelis, ieu heula bager, sok. Risma ngelepaskeun rangkulanna tuluy nginum cai nu diasongkeun ku Yanti. Sanggeus kitu Risma didiukeun dina kursi. Angga neuteup beungeut Risma tapi aneh beut rai-rayan ditinggaliana teh. Beungeut panganten awewe nu aya di toilet beut nemongan dina beungeut Risma. Angga gancang istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah beungeut Risma teh betrobah jadi beungeut panganten awewe nu nemongan di toilet. Angga ngagrentes sajroning hatena. Ari Angga, kunaon betul ngalamun? Ah, henteu teh. Angga kagereuwahkeun tuluy Angga pamitan. Punten, abdi mah bade teras kaluar weh. Ceuk Angga bari cengkat. Karek ge cengkat, gapi gelang Angga dicepeng ku Risma. Risma neuteup Angga sika nu embung ditinggalkeun. Angga teu puguh rasa deui wae. Tapi untungna teh teu lila. Risma ngelepaskeun deui leungeun Angga. Geus kitu mah Angga kaluar dianteur ku teuteupna Risma. Anjog ka ruangan gedung, kasampak nu araya di dinya keur aruplek ngobrol. Ngobrolkeun kajadian tadi. Aya oge nu sing laliud ka ditu ka dieu. Di salah sahiji tempat, bapana Risma keur ngupahan bojona nyaeta indung Risma nu keur ceurik jeung ceurikan nasib anakna. Atuh di tempat sejen, Komar keur pada ngarancet sabab cangkengna masih karasa nyeri. Aryono barang ningali Angga datang langsung nyamperkeun nanyakeun kaayaan Risma. Kumaha Kak? Kumaha? Geus sadar tapi ceuk Angga asa-asa. Tapi kunaon? Ceuk piling uing mah. Heueuh ceuk piling uing Risma teh siga nu nyidem beban nu kacida beratna jeung aya nu aneh deui. Aneh naon? Ceuk Yono panasaran. Basa ku uing di pangku dibawa ka ruang rias, beut hampang kacida, siga mangku budak. Terus basa ngarangkul ka uing, awakna teh karasa tiis, teu haneut, nu sakumaha kuduna. Terus Angga teu nuluskeun caritaanana. Terus kunaon? Ah,
teu kudu dicaritakeun nu hiji ieu mah. Nah aku naon kitu? Bisi di dinya sieun. Nya gos we lah atuh. Yono teu kapapanjangan. Ari dibejakeun bisi sieun mah. Keur kitu ngong sora MC ngabewarakeun yen acara walimahan bade dilajengkeun. Tekung silila torojo Risma disangkeh ku Yanti jeung asistenna. Laju Risma dicalikeun payuneun meja. Ari Komar pada mayang lantaran teu kuat nangtung-nangtung acan. Gek didiukeun gedengeun Risma. Risma tungkul wae sakapeung maling teuteup ka angga nu keur motoan. Teu aya kajadian nanaon deui. Estuning acara walimahan tug nepi ka acara pamungkas lancar teu aya gangguan. Harita wanci geus nunjukkeun jam 11 peuting. Alhamdulillah beres oge Yon. Iya, kejadian naon-naon deui? Ceuk Yono bari beberes. Yon, uing mah balik ti heula nya. Iya, da urang mah rek beres-beres heula. Jong we teh heula. Nya atuh. Angga tuluy ngaleos ninggalkeun Yono. Angga leumpang ngajugjug keluar gedung. Ari jalana kanu tadi deui basa datang. Sabab motor diparkir di tukangan gedung. Barang Angga ngaliwatan ruangan deket toilet, aya nu ngolebat di satukangeun Angga. Angga ngalieu ka tukang, tapi tayasa saha. Angga tuluy keluar gedung. Di luar gedung, angin peuting karasa tiris. Angga nyamperkeun motor, celak naik tuluy dihirupan. Motor tuluy dipajukeun. Karek ge sababaraha meter dipajukeun, motor teh beut ngagaleong. Reg, motor teh eureun. Angga ngilikan ban, tapi eueuh nu kempes. Geus kitu mah Angga majukeun di motorna. Pelbah pos satpam, Angga pamitan ka satpam. Pak, abdi wangsul heula. Ceuk Angga bari gugupay. Tuluy keluar gerbang nuju ka jalan raya. Ari satpam kalah olohok. Sabab katingalina teh Angga ngabonceng panganten awewe. Teu kacaturkeun di jalana. Angga nepi ka imana teh kira jam 11:03. Kayaan sepi. Reg, motor eureun. Angga turun tina motor. Kusiwel nyokot kunci imah tina saku jaketna. Sanggeus panto muka, Angga tuluy ngasupkeun motor ka jero imah. Geus kitu tuluy ngunci deui panto imah. Angga asup ka enggon, tuluy ngagoledag. Nangkarak neuteup lalangit imah. Bruh breh naremongan deui sagala kajadian basa di gedung tadi. Ti mimiti panggih jeung panganten awewe di toilet, nepi ka Mangku Risma ka ruang rias. Loba nu aneh kajadian poe bieu mah. Dina monitor kamera beut aya nu nembongan panganten awewe nu basa panggih di toilet teh. Angga ngomong sorangan. Nya saha atunya nu nembongan di toilet teh? Moal jurig panganten nu aya di imah panganten teh kitu. Jeung ningali beungeut Risma beut rai-rayan, pilih ganti jeung beungeut manehna. Moal kitu aya hubunganana antara manehna jeung Risma. Angga tuluy nyarita sorangan. Pikiranna kumalayang mikiran kejadian nu matak teu kaharti ku akal. Teu kungsi lila, reup Angga tuluy peureum.
Isukna pas sore Angga penasaran karena hasil foto tuluy ngahurungkeun laptop. Memori anu dina kamera dipindahkeun kana laptop. Angga mariksaan foto hiji-hiji. Breh, aya sababaraha foto nu gambarna aneh. Di antarana beungeut Risma robah jadi beungeut panganten awewe teh. Terus dina foto sejena manehna nemongan milu dipoto jeung nu sejen. Angga kerung manggih kajadian nu matak teu kaharti deui wae. Nyaan, aneh ieu mah. Ari teu percaya da aya buktina jeung kaalaman ku sorangan deui. Angga ngagerentes dina jero batinna. Tegung silila ti luar kadenge suara motor, terus eureun hareupeun imah Angga. Angga mah geus apaleun deui yen eta teh suara motor bogana Yono. Yono mereman motor, terus sanggeus turun tina motor, tuluy nyamperkeun imah Angga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok yon ka jero. Temal Angga bari angger panon mah kana layar laptop nempoan foto. Yono asup tuluy geek diuk dina kursi. Kumaha aman tadi peuting? Yo aman. Entok aya kejadian naon-naon deui. Temal Yono. Ka dieu, pindah diukna ka dieu. Yono diukna pindah ka gigireun Angga. Aya naon? Pek tinggalian tah. Waduh. Aya naon? Waktosna seep. Para mitra. Aing manya. Nedah punten pisan kanca mitra kaum dangu sadaya. Waktosna saep teu tiasa nyakapan deui. Jurig panganten bagian ke-8 cag urang dugi ka dieu heula. Insyaallah ke urang lajengkeun dina bagian ka-8. Ku kituna sekali di nedah punten sanes kirang sono kumargi waktosna teu nyakapan deui. Tah kitu nya. Antos wae dina bagian 8 engke. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.